Assalamualaikum, Mak. Damang. Ada gogodogan mah. Mohon. Darah tinggi kecil deui. Darah tinggi. Saha mana mina? Maos ieu teh. Ma ieu lemur Ciloa naon, Mak? Ciloa Marga Laksana. Oh, Ciloa Marga Laksana babakan antai tebih keneh teh, Mak? Tebih. Oh, mohon. Mak masing damangnya. Nuhun, Mak. Assalamualaikum, Mak. Tihan juang, Mak. Bade ka babakan antai, Mak. Punten, punten. Babakan antai tebih keneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, seperti biasa hari ini Celastri ingin berbagi cerita tentang aktivitas Celastri pada hari ini. Namun sebelumnya Celastri berdoa untuk wargi semua. Semoga wargi semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki dan selalu barokah fi umurona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, wargi ini ceritanya teh Celastri itu berada di lembur itu tuh. Mungkin ini adalah lembur itu yang punya channel Garsel ID. Ini Celastri berada di Ciloa nih, di Babakan Antai. Karena teh iya, karena tempo hari teh ada yang request tuh di komen Celastri teh yang itu tuh yang AA, Ade atau Akang itu Dani Rusdani katanya. Orang Bandung yang punya istri ke orang Ciloa katanya mau dipang videokan ini lemburan Babakan Antai sama Celastri. Ayo ya, sekarang Celastri mau nge-vlog ini lembur Ciloa. Ade Garsil ID kalau ada hayu atuh babarengan sama Celastri ya. Maaf Celastri nih ngaprak lembur Ade ya. Ayo kita ikuti keseruannya bersama Tintin Durrahman di Pacebok dan itu Ambu Najwan ya di Pacebok. Yang ini Ambu Najwan, yang ini Tintin Durrahman. Jadi kalau mau berteman di Pacebok dengan mereka tinggal klik Tintin Durrahman, klik Ambu Najwan, maka akan muncullah wajah-wajah seperti ini. Assalamualaikum. Punten, ya teh ibu-ibu ti pali mananya tos ngarumung subuh-subuh? Di Palitongo. Di Palitongo. Oh, ieu teh grup naon? Oh, Baraya Subuh anu aya Celastrian. Oh. Naon mak ieu jajan kaos kaki geuningan? Ieu kanggo kolakkeun. Nah, kelawan sakali dari mah bade masa kaos kaki. Sabaraha pasang? Sabelah da balana mah disebutkeun mah tetap. Sabelah kensa hiji katu hiji kanggo kolakkeun. Kanggo kolakkeun, kolak kaos kaki. Baraya Subuh bade ngolak kaos kaki. Di peureut janten awet tos CF amisna ton deui kana eta peureut deui. Aduh. Ari mana we teh dituang sareng kaos kakina. Lebih ramai ka dieu. Janten ame awet gulana. Awet kaos kakina tonton meureut. Ku caina ambil ansonkeun deui ame awet. Kawarginya beli badaya anu nurutan kitu kolak kaos kaki. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teteh wios di taras. Teteh sareng saha? Teteh namina? Teh Wiwin Winarsi. Ieu nami tokona naon teh? Nami toko Teh Wiwin Winarsi Gilang. Ieu teh naon? Leres Babakan Antai? Sawah Kidul. Oh, Sawah Kidul kampung teh. Pami Babakan Antai teh naonna? Itu balik Babakan Antai kapali itu Kak. Oh. Di Engal ya ieuna. Oh, iya mah Sawah Kidul. RT sabaraha RW sabaraha teh? RT hiji RW 4. RT hiji RW 4. Desana Marga Laksananya teh. Sami kecamatan namanya Bumbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Teteh datos lami nya icalan di dieu nya. Tuh wargi, ini teh Baraya Subuh teh lagi belanja ini ke warung ke toko Teh Wiwin. Nah, yang berada di luar yang berada di luar daerah ini juga kalau mau belanja nih, barangnya bagus-bagus. Ini di toko ini tuh. Di toko Gilang Kuarte Z. Ini teh dibaca teh toko Gilang Kuarte Z. Kuarte Z. Oh, Kuarti Z. Kuarti tuh jadi dina judulna teh sedia cenah jam tangan, jam dinding, serpipe jam, kacamata dan lain-lain. Jadi tawarnya kalau nggak tahu nih yang kebetulan lewat tuh ini tokonya tuh bagus tuh. Baraya Subuh juga rebun-rebun ngahaja ini ke toko yang miliknya teh yang namanya Teh Wiwin Winarsi. Mau tahu apa saja yang ada di tokonya? Kita sorot ya. Ini ada bal.
dia mah. Mah pada jajan topi. Nah, tuh. Kumaha ambu? Ambu kumaha? Ini teh bal. Iya ala bola. Bola dibawa oleh Ambu Najwan. Karena ibu juga tadi teh bal. Nah, ini teh bal. Ada kacamata buat piknik. Kacamata ibu. Apa itu? Cangkang jengkol. Aduh, ada payung. Banyak pokoknya mah rupa-rupa wargi tuh kalau Kita cangkang jengkol. sok cobain. Wah, jadi Sabun bola ibu. jadi paksa bola. Apaan gambar rai? Ayo. Ibu main sabola tuh. Ya. Ngarangan ku eta. Ya. Balnya teh rupa-rupa tuh geningan ada bal. Wis sudah irung. Ece geura jajan. Engal jajan kaos kaki kolokan. Ibu aya payung. Aya. Ulah dicabak lamun moal dibeli engke ngamuk nu bogana. Promosi kasih ibu kadang urang beli promosi. Oh gitu. Jadi batur bejaan bahwa baraya subuh hari Jumat beli itu lah topi. Teh hayang topi teh. Teh hayang topi. Kamari kitu kan minjem. Heeh. Hayang topi, Om. Teh Wiwin ari topi berapa harganya teh? Mana nganyuk teh? 20. Nah, 20. Teh maknya teu beunang ditawar. 20. Kalau eta yang bulat ningali teh. Itu teh nu keren. Lihat 17.5 ya nya. Eta cepengan teh ya teh. Wargi tolong pangnaksirkan ya kalau Celastri mau nganyuk topi nih halusnya yang ini atau yang Nganyuk kita kreditan. Anu ageng teteh kalau ini bagus gak? bagus mah bagus mun aya mah Bagus rada tapi nyamakkan wajahnya duka aja. bukan begitu jadi teh kurang menurutku Yang ininya Rada meber. rada meber. Yang mana atuh teh? Mana nu meber teh? Rada meber rada agak sekurang. Teu aya deui anu meber berarti sirah anu kudu diriutkeun. Atawa anu belakangna ieu ya tetap payuna kan. Anu diganyi kita kamari nu bagus mah euy. Tek jadi cantik we dipake mata kala. Tah eta jadi aya bacaan naon eta Bu? Bacaanana naon? Audi. Halus teh ieu. Tapi teu asli. Oh, da ieu mah bisa diagengkeun nya. Nya diageng. Riutkeun hungkul terasa tali. Emang ieu mah 20-an. Nah iya ya Bu sae. Sae tuh cuman gini. Kamari abi teh dipake di luar doyong pada makan kieu nya. Heeh nah atuh. Tah gareulis atuh geuningan tingalikeun. Ampun. Halus teh ieu. Sae cantik lah. Tuh tingalikeun. Capna gemerkeun gitu kan. Tah beli topi baru gitu. Ampun, nah dipake aku eta mah geus alon. Tinggal ibu. Abi ieu halus geus ieu. Tah eta Bu cantik Bu. Atas Bu eta. Eta Bu. Nyaanya geus. Teteh atuh cing balik eta na atuh tah eta geus geulis. Tah eta. Haluskan ke ieu. Tah jangan topi mana sama sakit dari bebes ya. Tanya. Ieu sing blur blur eta. Haluskan jangan baru hate cuma itu. Halus eta. Tah eta ibu sok. Maknya mah. Heeh. Geulis. Saya lah gelis. Wartawan mah eta nya. Nyanyi halus. Cantik eta Bu. Wargi ini teh baraya suku teh ngaborong topi di ini di udah bukan babakan anta ini mah sawah kidulnya. Eta di teh sabaraha teh? RT 1 RW 2 RW 4. Sawah Kidul, Kampung Sawah Kidul, RT 1 RW 4 Desa Marga Laksana. Ta inget-inget wargi. Saha bapak RT na? Sanes ieu na. Toko ieu. Oh. Tokonya teh Mang Londin, sareng Teh Wiwin Winarsis. Siapa itu Mang Londin? Dia adalah suami Teh Wiwin. Sanes eta. Bukan suami Tintin Durrahman, Bukan. Suamiku mah Dudu Durrahman. Ah iya. Dudu Durrahman ya. Teh Wiwin. Dia teh nangol ka dia teh. Oh, teh teh So. kasuhan nu balanya ka Tah aya bingung teh ya kasupingan dia baraya subuh. Amin barakalahnya mudah-mudahan kadongkapan baraya subuh teh janten pembuka rezeki hari ini. Ariana tadi tenan. Jumatnya. Jumat berkah. Janten Jumat barokahnya sangat tetena. Sing banyak pembeli dan banyak rezeki yang datang yang lainnya di hari ini ya. cantik eta. Cing sok atuh cobaan deui eta. Cing sok Dua. Ibu. Eta cobaan heula cing sok eta. Ku abi urang taksir. Urang taksir cing sok. Wah, eta mah lebih bagus. Sok palepkeun atuh Bu. Tapi da eta ge cantik. Aduh. Tah kitu. Bisa bakal salman. Terus kemana? Sae eta nu eta we.
Ya kan nanyakan alus nu mana hungkul mau dibeli. Kan wae teh tempo. Iya teh tempo angkat makan aya kata ita deui nyampur. Alus nu iya. Iya. Oh modelnya. Nah, Ami, makasih sarannya. Apa nanti ibu keadaan yang ini? Ya beli eta tah. Yang ini ya. Jadi Wargi ceritanya Celastri mau beli ini topi ini ya buat piknik nanti. Nanti kan ya ke piknikan bareng susah. Kameramen dah kan Teh, no ieu teh 15 teh. 15 no ieu. Berat tuh 20. Ternyata Wargi ini bukan babakan antai. Jadi kita mah kukurilingan aja nih di Kampung Marga Laksana, Ciloa. Mati anak mak. asal kaos aki sok ngakulakeun. Mak aya nawi ti dia pada ngalekaos kaki. Diperes, Diperes diancamkeun deui. ancelamkan deui. Jadi Wargi tuh ceritanya teh jelas cerita ngabring. Oh, ternyata teh bukan dari babakan antai, bukan. Dari sawah kidul, toko Gilang Kuartize. Tuh, baroli topi buat piknik katanya Wargi. Tukang selfie-nya. Tukang selfie. Oh, iya. Wah, nani? Halusnya. Pek. Cabang kungkul. Tidak boleh diala nanti nubogana nyarekan. Balelol lambu. Balelol apaan kieu alin ju taman kanak. Apa? Mami mau disodon? Eta teh buah palem nami. Iya, buah palem nami nanya. Bae atau kitu mah? Nanaon eta? Jajan. Hei, assalamualaikum. Pada kamarana ya? Di palimana sekolahna? Di Tegal Astana mah Pak? Atuh lah ngebereg-bereg abi. Dadah atuh dadah. Dadah. Assalamualaikum. Namina saha wae? Hah? Tabahan. Saha kala namina saha? Hah? Salwa ini? Raj. Wow, ini? Nabahan. Ini? Hah? Najia. Yang ini? Rian. Makasih, selamat belajar ya. Jadilah anak-anak yang budiman. Dadah. Yes. Assalamualaikum Bapak Ibu. Punten kalangkung. Assalamualaikum. Ayo dek. Ya, assalamualaikum, Hei, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalah lompat. Aduh. Nah, Wargi jadi celistri. Jadi Celastri ini pagi-pagi sekali melewati rumah itu. Rumah Bapak Kepala ini, rumah Bapak Asep Darmawan. Kalau ini rumahnya Ibu Maya Rohmaniah, teman. Nah, assalamualaikum Aa. Kelas sabaraha sakolana? Kelas 6 di palimana? Aa saha namina? Rio Pamiata adena? Saha? Rapi Rio sareng Rapi di SD Marga Laksana? Ya mak SDN 1. Oh, SDN 1 benten sakola.
Nah, kalau ini wargi adalah pesawahan. Ma, iya pesawahan kampung naon, Ma? Masih Ciloa. Bener ya, pesawahan Ciloa ya teh? Naon atuh sih bener. Oh, baiklah pokoknya mah pesawahan we wargi. Tuh bener ah. Assalamualaikum teh. Pada angkat ke mana? Damang. Ayo. Ke mana ya teh? Jadi wargi itulah cerita Celastri hari ini teh. Jadi ngajajab baraya subuh. Anu koleken. Itu meser kaos kaki kanggo kolokeun cenah. Jadi caranya kaos kaki dikolek setelah matang, ditiiskan karena kobokan, lalu diperet. Caina diminum. Gitu. Anclom nah ini mah canda pagi warginya. Obat stres katanya. Jadi kalau stres nolak aja kaos kaki wargi. Aduh. Iya, jadi ini teh canda pagi ya bersama baraya subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Ayo. Nah, itu tuh baraya subuhnya ngantai. Oke, boy. Ugoy-ugoyah jujur suruju dan sana ada di sini wargi. Aduh, ngos-ngosan deh. Makasih hatur nuhun wargi, hatur nuhunnya. Terima kasih sudah menonton ya. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh mana tuh Nyita? Sok, dadah.